Assalamualaikum. Murid-murid, dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda. Bahan ajar bahasa Sunda kangge dinten ayeuna Kamis 16 Juli 2020 nyaeta pangajaran hiji hirup sauyunan. Pangajaran ngaregepkeun pupuh pucung. Hirup sauyunan. Tos janten katangtuan, manusa teu tiasa hirup nyorangan. Butuh batur keur silih tulungan. Sangkan pada mikanyaah. Kudu diajar ngajaga laku lampah jeung tata krama. Sopan santun, someah, tur hade-hate. Ageung pisan mangpaatna pikeun campur gaul. Silih ajenan jadi bibit pikeun sauyunan. Hirup sauyunan ieu tos digambarkeun dina pupuh pucung. Pupuh pucung. Utamana urang kudu rea batur, keur silih tulungan, campur gaul hade-hate. Salawasna teu kendat silih ajenan. Lamun mencil, bunga hiji jeung batur, ngewa ka sasama, tangtu moal matak hade. Manggih susah moal aya nu mantuan. Jalma anu hirupna teu daek akur, kanyahona kurang, dabongan misahkeun maneh. Mun cilaka moal aya nu nulungan. Ku kituna kudu akur jeung batur, rukun sauyunan tangtu jadi bagja gede. Hirup senang suka bungah babarengan. Pupuh pucung ieu ngagambarkeun pentingna loba babaturan. Supaya urang bisa silih tulungan, bisa silih babagi, jeung kanyaho urang bisa nambahan. Beda lamun urang mencil, hirup sorangan, kanyaho urang kurang, terus oge teu boga batur. Terus oge moal aya nu nulungan lamun urang kakeunaan cilaka, sabab urang teu kenal jeung batur.